Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng di Mang Jaya Official. Atuh kalayan atas nami admin sareng kru di Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Di waktos ka waktos para mitra ti bagian ka bagian atuh karaman di karang kamulian terang-terang bagian ke-58 we para mitra. Ayeuna teh nya mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun oge para mitra ka wargi-wargi di mana we linggina nu sami-sami ngabandungan dongeng. Oge Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya nu sering para mitra komentar, sering oge para mitra naon teh komentarna sararae lah para mitra. Umumna mah sae itu para mitra aya nya namina ge kurang srek Mang. Biasa para mitra teu sadaya dongeng dipika seneng teu sadaya para mitra kitu nya. Aya nu kirang srek mangga atuh para mitra milih mana we nu kinten-kintenna srek kana mana. Mangga karaman di karang kamulian karangan Rai Salira dina bagian ke-58 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambun judulna Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng para mitra rekayasana Rayi Salira. Ayeuna nincak bagian ka 58. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng rekayasana Rayi Salira dina bagian bagian ke-58. Mangga para mitra urang lajengkeun bae. Sadinten-sadinten urang hanca kumaha geletuk batuna kecebur caina. Kumaha dina seusehanana urang lajengkeun. Atuh harita teh mun telepat mah pramuda ngajenghok kulantaran nu nulungan manehna teh nu make tergos teh si horeng wawuh kitu mangga urang teraskeun. Marnina tuluy ngalaan tergosna sarta dibuka. Pramuda ngajenghok lantaran tetela apal ka eta awewe tetela Marnina nu tadi beurang nahan dirina bareng jeung Mirnani lanceukna. Pramuda rada mundur bari mencrong ka Marnina nu keur neuteub. Lain anjeun teh laras pisan Kang abi teh Marnina putra Nabah Margana nu tadi siang nawan akang. Ceuk Marnina megatan caritaan Pramuda. Sajongjongan mah Pramuda teh mencrong Marnina. Kituna bari kerung bangun teu ngarti kana eta kaayaan. Pramuda nyarita deui bari mencrong ka Marnina. Marnina keheula ieu teh. Kuring masak teu ngarti. Apaan tadi anjeun teh? Jeung lanceuk anjeun uga bapa anjeun. Nahan kuring tapi naha? Kiwari anjeun nulungan ka kuring. Kalawan ngaleupaskeun kuring tina panjara bapa anjeun. Naon sababna Marnina? Pramuda tumanya hayangnya. Abdi ngaleupaskeun akang margi abdi tos sadar. Sareng yakin yen akang teh teu kagungan kalepatan naon-naon. Kitu margina abdi ngabebaskeun Kang Pramuda. Ceuk Marnina neuteub kana beungeut Pramuda anu keur mencrong. Anu satuluyna Marnina nyaritakeun ti mimiti lanceukna Mirnani nu ditunung ku bapana tina akibat teu panuju lamun Pramuda ditibanan hukuman. Komo lamun nepi ka dihukum pati mah. Jelasna Mirnani teh teu sapamadegan jeung nu jadi bapana. Lantaran jelas yen kasalahan teh nyata aya di pihakna Kirang Haji nu salawasna nebarkeun tali mumusuhan jeung sakumna kadang warga. Nu akhirna Mirnani indit lantaran ditunung ku nu jadi bapa nepikeun ka dirina oge indit sacara teu kanyahoan nuturkeun Mirnani bari jeung ngabebaskeun Pramuda. Da puguh dirina ge sapamadegan pisan jeung lanceukna nu nyata teu nyatujuan kana karep Bah Margana jeung Suntara anu deuk ngahukum Pramuda.
Kitu cenah caritaan Marnina kahareupeun pramuda. Pikeun pramuda ngarasa kagagas jeung kataji oge ku sikep Marnina jeung Mirnani. Nu nyata cenah geus sadar kana kalakuanana, tur ta sanggup ninggalkeun nu jadi bapa lantaran beda pamadegan, lantarannya Ki Margana tetep dina kadugalan tur ta kajahatan. Kitu Kang salaresna lalakon nu salaresna teh Kang, ceuk Mirnani mungkas caritaanana. Kituna bari neuteup seukeut kana beungeut pramuda anu memang teu matak bosen teu. Sajongjongan mah pramuda ngadon ngahuleng ngaraga meneng. Marnina tonggoy neuteup, kituna ukur katemporeng hapna, tapi teu lilapok pramuda cumarita bari neuteup ka Marnina. Janten kitu lalakon salira sareng tuang rakanya, ceuk pramuda ngarenghap. Yakin salira sareng tuang raka tos lilir nyaemutan. Turta sanggem ngantunkeun tuang rama dumasar kana bentena pamadegan. Antawis tuang rama sareng salira ku anjeun. Nuhun Marni, nuhun. Sayaktosna akang pirang-pirang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketiga bingahan. Ka salira Marni, nu sayaktosna tos nulungan akang. Sasat salira nyalametkeun akang. Sasat salira parantos numbu umur akang. Akang ngaros regreg rehing salira tos tiasa ngagunakeun emutan kangge nafakuran sanis kanten lampah-lampah kapengka. Nuhun Marni, nuhun alhamdulillah. Akang ngaraos bingah, ceuk pramuda sugema hate nyaritana ge robah jadi lemes. Apaan tadi nama nyarita ge anjeun jeung kaula bae. Pramuda neuteup seukeut kana beungeut Marnina nu memang geulis lain bobohongan. Marnina oge males teutepan pramuda. Akhirna opat panon bantrok silih teuteub silih pencro. Karasa kana hate duanana pating sariak. Turta jajantung dumadakan dagdigdug teu aturan. Nyeh Marnina imut mutuh kareueut turta pika uruyeun. Luk Marnina tungkul bangun teu kuat adu teuteub jeung pramuda. Kontan beungeut Marnina teh beureum meninyiak, tapi lain beureum ambek. Ieu mah beureum lantaran ngarasa era dumeh karek harita dirina. Ngarasakeun hiji perasaan anu dirina ge teu nyaho. Rasa naon anu nyaliara dina dadana, dina ngoni ngobrol jeung hiji lalaki. Urang tunda carita kayan pramuda anu keur ngobrol jeung Marnina. Caturkeun di tempat Bah Margana ditanyakan bungur. Poe isukna Bah Margana dikagetkeun ku hiji hal. Lantaran Marnina geus ngejat bari ukur ningalkeun surat. Nu nyata-nyata Marnina ngejat bari ngabebaskeun pramuda. Anu sanyatana poe isuk rek diparabkeun kaki sontang, nyata buhaya kukutan manehanana teh. Bah Margana pohara ambekeunana lantaran tetela dua anakna geus ngahina ka dirina. Nu nyata-nyata geus patukang tongong jeung pamadegan dirina. Kurang ajar. Tetela mun kitu deuk ngalawan kanu jadi kolot. Kaduhung baheula digedekeun. Ari geus gede kalah ngabangga ngakolot. Budakna nahaon kidu patut. Kurang ajar. Ki Margana tipe pereket nahan ka ambah. Juber, kadieu sia. Bah Margana ngageroan saurang anak buahna nu disebut Juber tuluy nyampeurkeun. Kituna ge bari jeung pupurungkutan lantaran apan dirina nu kapapancenan ngajaga panjara. Udah pikir naon bah? Ceuk Juber teu tatag nyaritana. Da puguh sieun ku Bah Margana nu keur amek. Kieu ye, ceuk Bah Margana celebet pipi si Juber ditampili. Si Juber ngagoak tuluy namru bari gegerungan. Ari sia kapapancenan ngajaga teh naon wae hartina deuleuh, hah? Betul bisa dipercaya naker. Ari sia teh molor wae atawa kumaha sia Juber? Pan sia teh dibere tugas ngajaga. Pokna bari haok polotot kaki Juber. Sedengkeun anak buah nu sejen tarungkul bangun anu sieun kabarerang. Da puguh kitu adat-adatanana
harita teh Bah Margana sok ngabarerang kanu sejen. Sokomo malah munu salah sokomo kanu salah mah cenah para mitra. Harita Suntara ngilu cumarita. Toslah mama. Teu kedah kikituan karunya mama. Jadi awon-awon ge patete murid mamaku anjeun. Cek Suntara nyoba-nyoba meper amarah Bah Margana. Kituna bari setengah newak leungeun Bah Margana. Sabab bisi nyamer deui anak buah nanu seje. Tuh, mana tuh dajang? Dititah ngajaga ngadon molor si ka sebelah teh. Bah Margana renghap ranjung. Tayana kumaha emutan mama. Upami tos kieu kanyataanana si Pramuda dilepaskeun ku Marnina. Cek Suntara satengah memang loh ka Bah Margana. Para mitra kaum dangu, harita para wargi sadaya. Bah Margana ditanya ku Suntara kitu tulung ngajawab. Mama bakal tanggung jawab kana ieu hal. Mama deuk miang pikeun newak si Pramuda. Halawan moal asa-asa deui rek dicacak di walang-walang di tempat kapanggihna. Lamun perlu anak mama sorangan rek disiksa bongan geus ngawiwirang nu jadi kolot. Turta geus wani ngabangkang kanu jadi kolot. Percuma mama ngabogaan anak ge ari kitu mah. Kalakuanana goreng patut nyata-nyata hianat ka dulur, turta malah bilu ka musuh. Cek Bah Margana nyarita kitu pangrasana mah bener. Janten maksad mama bade kumaha? Cek Suntara bangun nu hayang ngajojoan kana eusi-eusi hatena Bah Margana. Kieu maksud mama teh Ujang. Lamun daek Ujang marengan ka mama, yuk jeung mama urang teangan si Pramuda. Sakaligus neangan dua anak mama. Paehan sakalian bongan geus ngabangkang ka mama salaku babana. Tah kitu Ujang. Tapi mun Ujang moal milu, keun bae ku mama sorangan. Moal sabaraha pangartina si Pramuda teh? Cek Bah Margana tandes pisan nyaritana. Lepat kacida upami abdi teu ngiring sareng mama. Abdi ge bade teras miang sareng mama. Dapan pangna abdi mios di rorompok ngantunkeun pumbiang bade mateni si Pramuda. Atuh abdi kedah nyarengan mama. Cek Suntara para wargi sadaya. Alus Ujang. Memang newak si Pramuda ngarupakeun tujuan urang duaan. Salaku kulawargana nu sakanyeri sakapeurih. Cek Bah Margana panuju kana sikapna Suntara nu nyata ngabogaan tanggung jawab ka kulawarga. Oe eta keneh Margana jeung Suntara sasadiaan pikeun miang gesaneangan Pramuda. Sakaligus pikeun neangan Marnina jeung Minarni nu saengkol jeung musuh. Lantaran boga rasa teu percaya, Bah Margana mawa kembang pancawarna. Sokomo pikeun Bah Margana ngabogaan pikiran. Bok bisi eta kembang dibutuhkeun salila di perjalanan. Da puguh pikeun Bah Margana nyaho kana hasiatna eta kembang nu nyata-nyata bisa nyageurkeun sagala panyakit ka asup racun. Memeh los ini teh Bah Margana sasahat heula ka anak buahna nu bisa dipercaya. Pikeun ngawakila dirina salira init ngalalana. Yo barudak. Dewek jeung Suntara deuk ilit heula. Lantaran deuk aya kaperluan nu kacida pentingna. Nyaeta newak deui tawanan. Dewek mercayakeun ka ilaing Marjuk. Oge Mardi pikeun ngawakilan dewek salila dewek ini. Oman. Maraneh kabeh sing runtut raut sauyunan. Kudu turut kana parentah Ki Marjuk jeung Ki Mardi salaku wawakil dewek deui. Ngarti barudak? Cek Bah Margana bari ngabagi reret ka sakabeh anak buah nu ngariung. Anak buah nu ngariung meniraeng nyebut ka hartosna teh. Syukur adi kitu mah. Marjuk, Mardi, mangka hade. Maraneh duaan sing bisa dipercaya ku dewek. Ulah deuk pakia-kia pingpin anak buah dewek. Awas lamun dewek balik ka dieu aya naon-naon,
Tangtu maraneh duaan kudu tanggung jawab karena kejadian-kejadian di ieu tempat. Ngarti sia Marjuk? Mardi? Ki Marjuk jeung Ki Mardi papada nyebut ngartos. Ngan Mardi nyarita, abdi duan tangtos ngestokeun pisan kana sadaya cariosan Abah Guru. Margi Abah Guru sing bercandane ka abdi duan. Mardi mairan caritaan Marjuk. Syukur ari kitu mah. Yuk jang, udah miyang jang. Cek Ki Margana bari ngareret ka Suntara. Satuluyna para wargi, Bah Margana jeung Suntara miang ningalkeun tanjakan bungur. Nu dimaksud pikeun neneangan pramuda, nu nyata-nyata geus leupas tina laku perbuatan, geus leupas tina akibat perbuatan Marnina anakna. Tetela pamikirna Bah Margana teh geus kacidalinglungna. Lantaran puguh Bah Margana leuwih nyaah kadulur saperti kira ngaji jeung bandara. Batan kanu jadi anak sorangan. Nepikeun ka Bah Margana tega ngusir nu jadi anak. Sokomo kiwari Bah Margana ngabogaan pikiran. Yen rek ninak nu jadi anak di mana wae kapanggihna. Lantaran geus milu jeung musuh. Lantaran dua anakna geus teu sapamadegan deui jeung dirina. Turta dianggapna ngabangkang kanu jadi kolot. Nu salia ieu ngurus jeung ngagedekeun eta Marnina jeung Mirnarni. Para mitra pamiarsa, urang tinggalkeun heula kaayaan Bah Margana. Jeung Suntara nu miang ningalkeun tanjakan bungur. Geusa neneangan pramuda. Urang jugjug heula hiji tempat nu geus lila teu kacaritakeun. Nyatana di pasanten Lemah Campaka. Harita kaayaan Mama Kuwu Arya diparangin. Keur aya di bumina Mama ajengan galung. Nepi ka poe eta Mama Kuwu Arya diparangin. Tacan keneh bisa sehat. Lantaran nyata Santana jeung Santini nu diarep-arep tacan keneh jol bae. Bari mawa kembang pancawarna. Pikeun piubareun Mama Kuwu Arya diparangin. Taya nu bisa dipigawe ku Mama Kuwu. Harita ge iwati ngagoler we migawe pagawean cenah. Teu bisa. Malah atungan ngobrol we jeung Mama ajengan galung. Kitu deui cenah para mitra sadaya teu meunang gerak anu berat lantaran bisi racun nu aya dina getih teh naik deui kana jajantung. Harita ge keur ngarariung bari ngarobrol. Ibu Kuwu tumanya Ibu Kuwu Arya diparangin teh. Mama geuning tos ampir 3 minggu pun anak teh teu aya wartos-wartosna. Bujeng-bujeng sumping bari nyanak pilanongeun. Duh. Kumaha atuh Mama piraku pun lanceuk teh bade kieu wae Mama. Ibu Kuwu rumahu. Harita pinuh ku rasa hariwa. Ulah sok araki tu anaki. Kudu sobar sarta urang seren-serenkeun kanu maha kawasa. Urang sobar bari tawakal. Muga-muga Santana jeung Santini tereh marulang deui. Bari mawa kembang pancawarna. Keun teu kudu hariwang-hariwang anaki. Da Mama ge moal cicingeun saupama geus leuwih tina waktu. Santana jeung Santini tacan keneh marulang. Sing sabar we ayeuna mah. Urang doakeun muga-muga Santana jeung Santini sing hasil pamaksudan. Cek Mama ajengan galung ngagedean hate Ibu Kuwu anu saperti geus ponok pangharepan. Mama, nah kinten-kinten pun anak teh bari hasil henteu Mama. Atanapi lami keneh, atanapi sakedap deui Mama. Abdi mah tos teu kiat nyangga panyakit kitu Mama. Mama Kuwu Arya diparangin. Bangun teu sabar da puguh geus teu kuat nahan kanyeri. Dina sakujur uratna geus kaeusian racun tina keris empu barada. Ari perkara ieu mah Mama moal bisa nangtukeun tereh lilana. Mama moal ngalalangkungan pangeran bisi nyalahan.
ngan cek tadi oge mama cek mama oge lamun geus leuwih tina ukuran waktu nya kapaksa mama kudu turun gunung pikeun nyiar eta kembang. Ayeuna masing sobar wekeun da aya mama. Insya Allah eta racun moal naik ka deui. Deui ka pokona mah. Salila katungguan ku mama mah. Cek mama ajengan galuh. Keur kitu kadenge soran uluk salam puguh sarereang ngareret. Kana lebah panto bari ngajawab salam nu aya di luar. Jung ibu kuwu nangtung tuluy lempang muru panto. Kulu trak brai panto dibuka breh katempo saurang jajaka jeung saurang mojang. Nu nyata eta teh Pramuda jeung Marnina nu geus tepi ka lemah Campaka. Ai geuning Pramuda, pokna bari neuteup ka Pramuda. Tuluy ngareret ka Marnina. Marnina ge ungeuk bari seuri. Muhun Bu kumaha damang Bu? Walon Pramuda. Cager. Aya saha cenah? Mama ajengan galung tumaja. Ieu mama aya Pramuda geuninganan. Cek ibu kuwu ngareret ka mama ajengan galung. Baru ya batu sina ka jero. Gek mama ajengan galung para mitra sadaya. Anjeuna ge calik mayunan. Pramuda jeung Marnina tuluy arasup satuluyna munjungan kanu araya. Tuluy guk gek dariuk dina samak nu geus disadiakeun. Ke dupi teh saha bet asa nemean patepang sareng mama. Cek mama ajengan galung bari neuteup ka Marnina. Abi teh Marnina kawit mah tidak tanyakan bungur mama. Cek Marnina terus terang. Ngaran jeung padumukan dijelaskeun. Mama ajengan galung kerung basa ngadengi. Yen Marnina urang tanjakan bungur. Kituna teh da memang geus leuwih ti apal. Ngeunaan laku lampah urang tanjakan bungur. Tapi teu katutuluyan mama ajengan galung teh biasa bisa pisan nyumputkeun ka kaget. Para mitra sadaya, ibu kuwu harita teh tuluy tumanya. Muda, ari hidup tepang henteu. Sareng santana katut santini, anak ibu. Cek ibu kuwu bangun teu sabar. Tuluy tumanya nanyakeun santana jeung santini. Uguh Pramuda ngahuleng ditanya perkara santana jeung santini mah. Apan satadina mah dirina teh rek tumanya eta. Bet geuning dipiheulaan manten. Uguh Pramuda kerung bari rutret ka ibu kuwu jeung mama galung oge ka mama kuwu. Keke, ibu oge mama? Sanes tos dugi ka dieu muhun maksad teh Kang Santana sareng santini mah? Cek Pramuda tumanya ngedalkeun kaheran. Anu mah tak ujang nepi ka poe ieu ge. Mama teh nganti-nganti datangna santana jeung santini. Hasil boh teu hasilna. Ke ari kitu nah naon sababna? Pangna ujang geuning tumanya kitu sagala. Nah ujang teh kungsi tepung kitu. Jeung santana katut santini. Sok geura caritakeun ujang wakcakeun masing balaka. Ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka. Blak-blakan we caritakeun ka mama jeung nu araya di dieu. Ceuk mama galung neuteup ka Pramuda. Pramuda beuki heran bae. Da puguh apan santana jeung santini harita geus leuwih ti heula di sinang ngajugjug ka lemah Campaka. Bari mawa kembang pancawarna nu geus hasil direbut ti dua jin kembar. Waktosna se. Rupina duwi ka dieu bae heula para mitra. Insyaallah urang teraskeun dina bagian ka-60. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.